Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kama yanbaghi lahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi adadi kulli ma'lumillah. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka bada amma ba'du. Ila amal bin hada kitab kudu jepi banyak hukum zawjen talibu padi Syekh Muhammad bin Umar Nawawi ala risalati fi kalimatin nasihin apa Allah bi amin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ieu dina kasaina dina pasal di dosa laki ayana dina ridona Allah. Aya bagian tina ridona Allah, maka dimaknan ieu pangawasan dina kitab Uqudul Ujen halaman sabaraha? Halaman 13 nyaeta nyalusur kamuliaan pamajikan dina galuh ridona Allah. Masih kene nasihat isaha ti Rasulullah ka Sayyidina Fatimah. Amma talima ya Fatimah, nah anjeun nyaho he Fatimah, anna ridho jauji min ridallahi ta'ala, sanyana ridona salaki teh ngarupakeun bagian tina ridona Allah ta'ala, wasafatu min sawatillahi ta'ala, jeung ari benduna salaki teh ngarupakeun bagian tina benduna Allah ta'ala. Ya kadang-kadangnya tadi teh ari ayeuna teh ari hiji istri mah babari pisan meunang kabagjaan atau asup ka surgana oge babari pisan digelincir kana dosana kana nalakan. Kumaha cenah eta teh urang hayang mencapai ridho ka salaki teh? Ya Fatimah kudu kieu cenah Rasul teh. Idza amalatu mar'atu bil jannati bil janini bi batiha. Allah saking dimuliakeun aku Allah nalika hiji awewe keur ngandung dina rahim jannah teh janin dina rahimna. Istighfarat tahal malaikah, maka eta para malaikat bakal minta hampura ka Allah pikeun eta si jalma pikeun si istri. Wa kataballahu laka la yumi alfa hasanah. Jeung Allah bakal nyatet pikeun manehna unggal poe teh 1000 kahadean unggal poe teh selama hirupna. Wa maha anha alfa sayatin satamu 1000 kagorengan tina dirina. Faida ja'al khotoku kataballahu laha sawaban mujahidina fisabilillah ta'ala. Nalika lamun datang manehna kalasa mual dina atau mules ya arek ngalahirkeun gitu, maka Allah bakal nyatet ganjaran tina setiap rasa nyerina sakumaha ganjaran para pejuang mujahidin di jalan Allah. Sedengkeun ari urang teh ibadah ka teh banyak mujahidin syahid dia. Faida wada'at hamlata kharajat min dunubiha qaumi walatu ummuha. Nalika manehna geus ngalahirkeun borojol jadi anakna, maka manehna eta nu jadi indungna bakal geus ngalahirkeun teh bakal bersih dina dosana di ibarat sapoe nalika manehna dilahirkeun. Ye. Jadi ieu hadis teh pikeun nembongkeun darajat jeung kamuliaan kaum awewe dimuliakeun ku Allah mah awewe teh. Aya urangna sok hayang hina. Gitu. Allah mah ngabukakeun lawang surga teh kanu jadi hiji pamajikan teh gede pisan. Tapi gede ge zaman ayeuna mah hese asupna. Embung asup kan hayang kana teh hayang ka surga teh. Ongko cita-cita hayang asup ka surga tapi kalakuan na teh paparimpang. Ya. Jadi itu hadis itu pikeun mere semangat motivasi ka kaum Hawa sangkan ikhlas dina ngajalankeun kewajiban rumah tangga. Ketika rumah tangga mah pan deui. Waktu sebagai tawanan seorang suami walaupun dia orang gede, walaupun orang pangkat, walaupun orang ieu, tetapi di depan suami mah dia itu adalah di bawahnya. Jadi ieu teh nanti keimanan jeung kautamaan dina rumah tangga. Hubungan antara salaki jeung pamajikan teh saukur hubungan kontak sosial lain, tapi ngarapakeun jalan tol anu menuju ridho ka Allah. Kan kudu kieu pernikahan mah. Ketika hiji lalaki teh pernikahan anu bener ya, ketika hiji lalaki usahana teh sapoena teh menang 1 juta, dewe kawin maka eta hasilna teh kudu 2 kali lipat jadi 2 juta. Eta marek awena gawe rek henteu, walaupun henteu bakal dijamin
Kayak geuningan anak mah teu aya keur hirup sorangan cenah mah eta makan misalkan baheula cenah ka Asep keur hirup sorangan mah bisa kabeli naon geus kawin henteu sabab salah dina niatna. Lolobana kasalahan ieu lain dilakukeun naon kasalahan teh naon dilakukeun teu tadi teh teu aya hak jeung kewajiban. Kadang-kadang kan orang misalkan arek ngalahirkeun ge aduh embung nyeri, nyeri eta teh dibayar ku Allah diganjar gitu kan nyeri mul tombolana ngalahirkeunana ketika urang nyalitit beuteung gitu budak teh misalkan musial naon atau mecenghul gitu kan kalian teh kumaha misalkan budak teh misalkan dia teh anu saperti naon leungeunna kitu ya teh kana beuteung inu teh aya mulana teh bentuk ieu eta teh naon nyeri kana jadi awewe teh mules itu apalagi rek melahirkeunana ku Allah dibayar kontan ku Allah ente ditutunda. Jadi ketika seorang istrinya ulah nolak gitu matakan naon hiji kabagjaan ketika hiji mengatakan kurang aura anu hiji awewe mah ketika dia mengandung beda aurana luar biasa gitu kan matakan lamun lolobaman loba nu saumuran semua gitu awewe teh semakin seksi lamun keur ngandung mah pikabiteun batur seksi we jeung rezekina teh aya wae. Biasanya ke waktu nu mengandung mah kesehatan lagi dijaga kok Allah itu antara gering ripuk ya. Jadi Allah mah maha adil kasusah payah awewe nalika ngandung anu secara fisika cida beratna panu manggo budak teh kalian teh minimal kalian nu panglemah lagi 2,5 kilo lah anu leutik eta 2,5 kilo kurang lamun urang lalaki gitu kan sok kurang batu bata timbang 2,5 kilo beungkeutkeun kana awak urang kos awewe 2,5 kilo gitu 8 bulan gitu kan indung kalian kan gitu membawa kalian berat bari jeung naon nganu teh leumpang ngagegang bujur gutak gitak gitu kan geus kumaha geus naon geus siga naon geus siga kantong semar we gitu berat arek sare nyangigir ripuh arek nyangigir kudu ditadi nanti kudu ditin nanti ku ieu ku guguling ditahan arek udang teu bisa langsung arek mandi rek nagog ripuh ge karu indung kalian teh mata kurang kerbokanya akan jadi indung teh kitu perjuanganana tapi eta ke dibales ku Allah urang dihapuskeun sagala naonna teh dosana dibere kabagjaan teh dayanya jadi teh tadi teh cenah hiji nalika awewe keur ngandung dina rahimna maka para malaikat bakal pamentakeun anu teh hampura sagas eta lamun eta awewe teh bakal naon teh ketika ngahirkeun teh bakal bersih jeung Allah bakal nyata pikeun manehna unggah tina waktu nu teh keur ngandung eta dina setiap sapoe teh 1000 kahadean sedengkeun urang teh hese rek ngalakukeun kahadean 1000 kali teh kadang-kadang urang masa kali geus wegah gitu kan eta 1000 kahadean bakal dibikeun ku Allah sata bakal ngahupus 1000 kagorengan tina dirina mata ka anu hamil mah jarang sih kena penyakit kena naon sok diraksa we ku Allah teh picerakeun naon ge katunya kalau mun ngene kadinya mah urang teh kana asa loba dosa kana jadi indung teh nalika datang eta si awewe ngarasakeun nyeri atau musial tina perut arek kalahirkeun maka Allah bakal nyatet ganjaran pikeun manehna sakumaha ganjaran para mujahidin perang Badar perang itu nah eta bakal dicatet eta tuh nalika anjeunna geus ngalahirkeun maka manehna kaluar tina dosa-dosana tah mata Allah bersih deui. Jadi urang teh kudu naon ketika kalian misalkan si arek alfana teh hayang boga budak di program-program lah si percaya Allah mah dijian ka urang ya paham kapitalis pan eta teh di kalau baheula anak teh 12 11 ketika urang ikhlas tadi teh karena Allah urang salah kita misalkan hayangeun kan sebenarnya kieu logisna nya ketika urang melakukan sesuatu kan ari ngabunuh teh dosa gede teh komo ngabunuh nu jadi anak urang teh minimal urang teh make kontrasepsi atau kondom atau pada asalna urang teh hirup cai mani teh di lalaki teh gerak teh cepat ngojana teh berenang teh ketika urang make alat kontrasepsi teh berarti urang teh dipaehan ya berarti sarua urang dosana tah yang misalkan kumaha kalau bacarana ya banyak carana gitu. Jadi orang kudu naon? Jadi orang teh kudu ketika orang geus menikah mah arek menikah teh pikir-pikir. Urang teh kudu mempersiapkeun sagalana ya.
Oh cenah kayak ayeuna sebeukeun ulin kayak geus kawin mah hese salah tah. Teu teh teori gitu teh. Anu geus panenna resep ulin kata geus kawinna bakal mikir resep ulin sak. Ubah heula urang teu kitu diajar teh ayeuna urang kudu taat kana segala rupana. Terus nanti cenah ya Fatimatun ayyu mamra'atin khadamat zaujaha binaitin sadiqatin ila kharajat. Ya Fatimah sing sawe anu awewe nu ngaladenan kasalakina kala niat nu ikhlas bener arek nginum pamawakeun ku urang teh urang teh kudu ngarti misalkeun bade atuh misalkeun ayah atau misalkeun ibu sayang naon katina mau minum enggak apa ya bro arek misalkeun dek ini orang dieukeun ulah sampai ke non arek ngaladena atuh geus salakina kala niat anu ikhlas nu bener maka manehna bakal kaluar tina dosa-dosa bari bersih dinas urang mere cai nginum oge kuleungeun urang kana jadi salaki gitu kan atau kan harus bisa laki ngadidikna maka eta teh sarana teh maka eta teh bakal ngahampura kana sakabeh dosana teh bersih li ibarat poe nalika manehna dilahirkeun bae jeung urang mere cai teh kunaon kalayan senyuman anu manis gitu kan wa tajida qabiha rodotun miradijana jeung kana nalika manehna maot di alam kubur teh bakal seperti taman surga wa atahallahu taala tawabu alfa hajatin wa apa umratin jeung pahalana ge seperti pahala 1000 haji jeung 1000 umroh wa yastaghfirullah apa malaki ila yaumil kiamah bari jeung dipangnendakeun hampura ku 1000 malaikat tepi ka poe kiamat mata urang jadi mempersiapkan menjadi istri teh ayeuna lain engke gitu wa inna mamra'atin khudamat sing sawe awe nu ngaladenan salakina jauh nanti yauma wal nanti walailatin sapoe sapeuting biti binafsin kalawan naon kalawan hati anu dareh deh anu bungah oge naon wa ikhlasin jeung ikhlas wa niatin shadiqatin jeung niat anu bener ila ghafarallahu lahadun ba'kuliha maka Allah bakal ngahampura sakabeh dosa-dosana wa basayo makemati hulata khadroi engke di poe kiamat Allah bakal maparin pakaian perhiasan anu kacida endahna serba hejo ka eta si istri wa katabalaha sarta bakal nyatet Allah bikuli syarati dina setiap lembar buukna naon bijasa dina anu jadi awakna apa hasanatin 1000 kahadean wa atahallahu mi'atan hajatin wa umratin jeung bakal maparin ganjaran ka manehna 100 ibadah haji jeung ibadah umroh maka ulah naon urang teh kudu nanti ketika salaki teh arek mawa duit teh kudu loba seuri loba menghargai ulah cemetut kamu wani nyentak mah nya bahaya pisanan wani nyentak nya dai duit makan kan prinsip dina pernikahan ketika seorang salaki itu bukan menjadi masalah bahkan istri itu lebih pintar untuk mencari uang tapi asal ketika hiji istri mah ulah diruksakeun hatena eta hungkul mukaopatna ya Fatimatun ayyu mamra'atin tuba nanti tabas simat fi wajhi jaujiha ya Fatimah sing sawe awe anu seuri dina ngaharupan wajah salakina henteu camerut atau henteu ngadat atau teu jameluh gitu maka illa nadallahu maka Allah bakal ningali ka eta awewe bi aini rahmatin ku pandangan rahmat mata kunaon awewe masuk loba rezekina sok loba ieu itu lamun semakin dia baik berlaku baik kepada suaminya maka Allah akan semakin baik ya Fatimatun hai Fatimah ayu mamra'atin parasatul jauja biti binafsin sing sawe awe nu nyiapkeun atawa ngamparkeun tempat sare pikeun salakina ngamparkeun hungku beberes kitu bantalna unga saminggu teh ganti ulah budah dir salaki urang kan salaki teh kan udah dir teh bojigongna teh pohara gantikeun atau rek sare mah kieu mal zaman kaum di minyak sengitan setiap rek salaki teh kan itu nanti di minyak dikeprukanlah salaki teh datang ka gawe mah hayang sare nge atau sana orang beresan heula kitu baheula mah diberesan heula tempat sare teh dikeprukanlah tuh geura ibak heula tiris atuh wudu we ulah sampaikeun urang rek sare teh mawa suku nu kotor mawa leungeun nu kotor geus di mana-mana teh eta teh bere kanyamanan maka yakin eta salakina bakal sumanget dina neangan duitna bakal bari kebahagiaan
Lalaki mah coba pagi cukupkeun 3 rupa untuk sebeuhkeun matana, sebeuhkeun beuteungna, sebeuhkeun kanyota beres. Ya. Kan sebeuh matana teh naon tadi teh urang kudu penuh dengan naon? Penuh dengan imut, seuri, manis. Rek boga duit rek henteu. Kitu ulah sampikeun naon teh sampikeun naon? Inung urang ketinggalan loba camur, mama ulah sok camurut ka salaki, pamali. Cek Rasul ge sabab naon bisi urang teh dipikar atau urang bisi heureut rezeki atau hese rezeki gitu. Jadi ngapalkeun tepat sarena pikeun salakina kalan hate nu bunga, maka aya malaikat anu ngageroti langit sok cenah gawean deui eta amal kahadian teh. Sabab dina ketika anjeun angsa ukur nyiapkeun tempat sarena, maka Allah bakal bakal ngahapus segala dosa-dosa anu geus kaliwat dinu bakal datang. Tadi saged batur tidak banyak anu kudu diterangkeun, tapi dina untuk saat ini belum bisa ya. Belum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.